Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Wilujeng patepang deui sareng Ibu dina pangajaran bahasa Sunda. Dina danget ayeuna urang bade ngabahas materi ngeunaan sisindiran. Aya nu terang teu sisindiran teh naon? Sateuacan kana materi sisindiran, urang kedah terang heula kompetensi dasar sisindiran. Anu kahiji, memahami dan mengidentifikasi bentuk, struktur teks, aspek kebahasaan, dan fungsi sosial puisi sisindiran. Anu kadua, mengekspresikan sisindiran dalam bentuk tulisan dan lisan, misalnya melalui poster, meme, atau tempat sindir, dengan memperhatikan struktur, ekspresi, dan lentong kalimat. Teras naon tujuan pembelajaran tina materi sisindiran teh? Tujuan pembelajaranana anu kahiji, maca sisindiran pikeun maham eusina. Anu kadua, nyebutkeun wangun sisindiran. Anu katilu, nyebutkeun eusi sisindiran. Anu kaopat, ngabedakeun wanda sisindiran. Sareng anu kalima, nataan unsur-unsur basa dina sisindiran. Naon sisindiran teh? Sisindiran dina sastra Sunda sarua jeung pantun dina sastra Indonesia. Sisindiran teh asalna tina kecap sindir, hartina omongan atawa caritaan anu dibalibirkeun atawa henteu togmol. Dina sastra Indonesia mah sisindiran teh sok disebut pantun. Baheula mah aya nu disebut tradisi tempa sindir atawa berbalas pantun. Upama nilik wanguna sisindiran teh kauger atawa dibatasi ku purwakanti, jumlah engang, jeung jumlah padalisan dina unggal pada. Kukituna sisindiran teh kaasup kana karya sastra wangun ugeran atau puisi. Ciri sisindiran teh nyaeta anu kahiji, sapada aya opat padalisan. Anu kadua, dina sapada lisan diwangun ku 8 engang atawa suku kata. Anu katilu, pada lisan kahiji jeung kadua disebut cangkang atawa sampiran. Pada lisan katilu jeung kaopat disebut eusi atawa isi. Ciri anu kaopat, miboga purwakanti atawa sora nu padeukeutna a, b, a, b. Dina bahasa Indonesia mah biasana disebut bersajak ab, ab. Lamun ditilik tina wangun jeung eusina, sisindiran teh dipasing-pasing jadi 3 golongan. Anu kahiji paparikan, anu kadua rarakitan, jeung anu katilu wawangsalan. Paparikan asal kecapna tina parek, hartina deukeut. Nu dimaksud deukeut di dieu nyaeta deukeut sorana. Biasana nu deukeut sorana teh pada lisan kahiji salaku cangkang jeung pada lisan katilu salaku eusi. Jeung pada lisan kadua salaku cangkang sarta pada lisan kaopat salaku eusi atawa isi. Titenan contoh paparikan ieu. Katumbiri di Cigeulis, ti Citeureub ka Ciamis, kaciri seuri nu geulis, mun diteuteup beuki manis. Tah, dina paparikan tadi, kecap Cigeulis dina pada lisan kahiji, sorana padeukeut jeung kecap geulis dina pada lisan katilu. Kukitu deui, kecap Ciamis dina pada lisan kadua, sorana padeukeut jeung kecap manis dina pada lisan kaopat.
Ayeuna tengetan contoh paparikan anu sejena. Aya manuk dina pager, nasukuna aya bola. Lamun urang hayang pinter, kudu getol ka sakola. Paparikan anu kadua. Cau naon, cau kulutuk di juru. Bau naon, bau nu hitut di juru. Anu kadua nyaeta rarakitan. Tengetan contoh rarakitan ieu. Kamana jalan ka Yogya? Kaditu ka pangrumasan. Kamana jalan ka surga? Kaditu ka pangaosan. Tah, sisindiran di luhur kaasup kana wangun rarakitan. Jumlahna aya sapada atawa bait. Ari sapada teh diwangun ku opat padalisan. Nyaeta padalisan hiji, padalisan 2, padalisan 3, jeung padalisan 4. 2 padalisan cangkang nyaeta hiji jeung 2, jeung aya deui 2 padalisan eusi nyaeta padalisan katilu jeung padalisan kaopat. Disebut rarakitan lantaran kecap mimiti kamana dina padalisan kahiji sarua jeung kecap mimiti kamana dina padalisan katilu. Kitu deui kecap mimiti dina padalisan kadua sarua jeung kecap dina padalisan kaopat. Hartina kecap mimiti dina padalisan teh sarua mimitina siga puhu awi dina rakit. Contoh rarakitan nu sejena. Batur mah make calana, kuring mah kabaya wae. Batur mah jelema kaya, kuring mah sangsara wae. Contoh rarakitan anu sejena. Sing getol nginum jajamu, nuguna nguatkeun urat. Sing getol neangan elmu, nuguna dunia akhirat. Sisindiran anu katilu nyaeta wawangsalan. Wawangsalan nyaeta karangan anu diwangun ku sindir jeung eusi. Dina sindir diwangun deui ku cangkang jeung wangsal. Anu dijieun wangsalna tara ditetelakeun. Kudu diteangan tina bagian eusi. Wangsal teh sok murwakanti jeung salah sahiji kecap anu aya dina bagian eusi tea. Tengetan contoh wawangsalan ieu. Teu beunang di situ lembur, teu beunang diulah-ulah. Wangsalna naon? Wangsalna kulah. Dina wawangsalan anu disebut cangkang teh padalisan kahiji, ari eusina padalisan kadua. Dina contoh di luhur, aya kecap situ lembur dina cangkangna. Naon ari situ lembur teh? Jawabanana kudu diteangan dina eusina. Dina eusi aya kecap diulah-ulah. Teangan kecap anu deukeut jeung diulah-ulah nu mangrupa jawaban kana situ lembur. Tangtu bae lain balong jeung empang. Sabab duanana oge henteu murwakanti jeung kecap diulah-ulah. Anu murwakanti mah nyaeta kulah. Jadi eusi wawangsalan di luhur nyaeta kulah. Tengetan contoh wawangsalan sejena. Teu beunang disupadulang, teu beunang dibebenjokeun. Wangsalna kejo. Kendang gede pakauman, dagdigdug rasaning ati. Wangsalna naon? Ya, wangsalna bedug. Mesin ketik elektronik dipakena kunu pinter.
Wangsalna naon? Ya, wangsalna komputer. Sakitu wae materi anu tiasa Ibu dugikeun dina danget ayeuna. Wilujeng patepang deui dina pangajaran basa Sunda salajengna. Hatur nuhun kana perhatosanana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Created using Powtoon.